Weh, dulur, baraya, waduh, baraya di kota, dulu di lemur, kumaha, calager darah ramang, balik deh ya di channel orangnya, kade umat, pan si subscribe-nya channelnya, kade umat ya. Tah, ayeuna orang dek mere informasi deh ya penting ya, yang maraneh dulur sadayana nu hayang jadi youtuber, tapi anu karumausan lah istilah namanya, hayang jadi youtuber tapi karumausan tegablek banget alus gitu jadi anu rumah salah dulu rumah sah hanya di youtuber cuman gablek banget gak halus gitu teu pede lah lamun misalkan ngomong di hareupeun kamera tah ieu kurang dibere tips-tips nanya tapi omat ya sama urang lanjut mere tips bere urang subscribe na kade omat hayangnya ulah urang hayang jadi youtuber ya nya urang Sunda asli pokona mah kade tah ieu tips-tips nanya ya urang ieu maca tina internet ya tinggal urang HP boga dua gaya urang nu hiji dipake kamera nu hiji dipake maca gaya urangnya cukup lah da modal youtuber mah geuningan kitu we nu penting boga niat we HP unggul ge bisa ieu mah teu kudu meuli kamera nu alus nya oke dimulai ya nomor hiji cenah bisa nyen konten masak lur jadi mun misalkan maraneh bisa masak sok nyen konten masak da teu kudu yang hareupan beungeut da deuk ningali naon pan nu nonton teu deuk ningali kumaha cara nyen dahareun lain ningali beungeut maraneh pan ieu teu kudu make beungeut aman jadi beungeut goreng oge mah kaciri nu penting bahasa lah suara lumayan halus gitu tah nu kaduana cenah do it yourself jadi lakukan sendiri maksudna teh adalah tutorial cara nyieun sesuatu gitu jadi maneh meragakeun cara nyieun naon cara nyieun kakapalan tina kertas cara nyieun huruf cieun naon bisa teu kudu yang hareupan nemongkeun beungeut pan beungeutna ge goreng era pan maneh dikalikeun batur beungeut goreng beungeus eta tah lumayan nyieun naon tulis di gambar atau naon nyieun naon kamera ku maneh bisa nyieun jadi konten tah bisanya terus cenah selanjutnya teh berita dan informasi jadi orang kudu bisa ngabewarakeun informasi ka balarea teu kudu ieukeun beungeut pokona mah neangan gambar anu aya hubunganna jeung informasi nu diieukeun misal ya ayeuna keur riweuh corona ya maneh bisa nyieun berita tentang corona tapi aman beritana kudu terpercaya dari sumber yang terpercaya entong hoak disebar-sebar bahaya nya gitu tah terus selanjutnya nyata ngagambar cenah sarua jeung nu tadi beureun tutorialnya maneh ngagambar dina kertas heuh kumaha teh rekam ku HP ngagambar gunung ngagambar imah ngagambar nu alus tah gitu kan teu kudu ieukeun beungeut nya oke gituun opat tah anu kalimana nya lur cenah kelah mana anjir tah unboxing cenah tapi ieu mah kudu ngamodal minimal kudu aya barang anu dibongkarna ayeuna ada nyian konten unboxing sia da ngabongkar naon ngabongkar celengan sorangan eta bisa tapi kata mun boga celengan bongkar tapi videokeun ke sebar di konten gitu di channel maneh nyelurnya tapi ieu memang unboxing teh kudu aya modal lah gitunya tapi lamun misalkan maksa hayang nyian konten unboxing teu boga modal barang nu aya di imah naon we jieun unboxing nyian mie misalkan unboxing ninyu kopi yang baik dan benar bisa modalna mah gampang atuh kopi mah 1000-an meureunna mah teu boga cihandeut acan di imah asa kacida kan bisa nyian konten jalan nyian kontennya atau nge-review benda naon aya ngan kade ulah maok sia deuk nyian konten teu boga barang maok nu tetangga wah gelo eta mah teu meunang eta mah maneh lain rame kontenna engke rame di kantor polisi maneh engke riweuh nya tah nu kagenep cenah traveling teh atuh nu resep jalan-jalan jelong-jelong tah kitu nya jalan-jalan gitu intina mah coba jalan teh kudu yang hareupan beungeut maneh era kumaneh shoot we tentang mun alamna shoot we lamun misalkan lingkungan shoot gunung shoot walungan shoot tentang beungeut sia mah bener ke mah aya nonton nya gitu tah katujuh wah ieu katujuh hakaneun kuliner wah ini keur booming pisan ieu kuliner ieu asa teu ngartinya jelema teh ningalikeun jelema dahar kalieur-lieur nya kabeuli hanteu lapar heueuh
angger daharna jeung eta deui nonton nu lain-lain dahar eta deui kan pusingnya tapi resep we loba nu nonton. Tah ieu misalkan lamun teu boga modal maneh atuh meuli lotek review ku maneh meuli lotek teh kumaha rasana kumaha ieu kitu tah nya. Oke, food blogger bahasa kerenna mah ieu ditulis ya nya. Kadalapan cenah kaulinan mainan. Jadi lamun misalkan boga mainan, lamun teu boga atuh nu budak injem heula boga mainan naon sok kumaneh jelaskeun dina video. Wah, lumayan nya. Heuh da keur awal mah kan urang teu boga modal, heuh nu aya we heula, berdayakeun nu aya gitu. Nu penting mah kreatif lah gitu urang teh. Sabaraha hiji wah geus beres, Bray. Tah kitu nya, Bray Lur nya. Jadi 8 ide konten YouTube anu teu kudu yang hareupan beungeut. Anu beungeut goreng lah misalkan teu pede gitu ngomong di depan kamera teu pede yang ieu aya tadi tips-tipsnya 8 ide konten yang channel YouTube anu teu kudu yang hareupeun beungeut tah gitu guys nya. Nah, kitu beureun tips-tips ti urang Lur nya. Dulur baraya tah mudah-mudahan semangat lah terus bikin kontennya. Kade hampura lamun dina bahasa urang dina naon rada kasar nya hampura nya eta mah nya da kumaha urang Sunda kan kieu geuningannya urang parbaras di hampura we. Nah kitu nya Lur nya. Nuhun tos nonton videona kade omat. Di-subscribe ya channelna nu ieu nya. Dulur baraya di kota nya kitu nya. Hatur nuhun tos menyaksikan video kontenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.